Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun jejer carios anu kakantun dinten kamari dina judul Siluman Bulut Bodas karangan simkuring manawi bahan katampi dongeng ala kadarna gitunya. Punten nu kasuhun bilih seueur sanes bilih seueur kalepatan sareng kekirangan. Kamitra baraya saudara salam dunya mangga penghilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring kanggugut. Mangga supados tinyang kolong teuing kana waktos ieu urang kawitan wae dongeng anu judulna Siluman Bulut Bodas dina bagian katil. Mangga mitra baraya dulur salam dunya manco. Kocapkeun kamari teh ohim teh manggihan awak ruas anu bisa ngomong. Atuh teu talangke dan ningali ruas teh hirup gitunya bari jeung tulung-tulungan dihandapkeun cukang kenyelap dina batu. Tulungan kuring manusia, anjeun anu bisa nulungan kuring. Atuh rada luas gitunya ohim teh atuh gep wae dicopot jempe jeung cicing awi teh talangke gajleng deui ka luhur katonggokan ka darat teh gitunya. Mentas tuluy we ngagedig bari jeung nyorot-nyorot bate tingkanu cincakeun teu kakocapkeun anjau ka imahna kira-kira pukul 11:30 peuting dalilana mah neneangan eta sorang. Assalamualaikum Mbah. Ma. Waalaikumsalam. Aduh nah hajang meni peting teuing ngahaliwangkeun. Nya atuh jang di mana sih atuh? Ieu bah sok buka heula pandona. Rai atuh pando dibuka. Asup we ka jero. Assalamualaikum. Sieu teh sup sasalaman ka pasuntangan kain gitu da geus kebiasaan. Oh imah teu boleh suntangan kanu jadi kolot. Pokoknya gini bodat. Ae nah mawa naon eta teh? Cager nu gering teh alhamdulillah berkah lah sehat deui jag deui sadar deui. Oh syukur atuh ari kitu. Atuh syukur yang ari geus ieu mah. Ya mah aya amplop ting sabaraha ada di amplopan. Ari kepe-kepe ge da mung tadi nama lain kitu maksud tujuanana ari abdi mah. Merenanda rezekina kudu kitu hidup mah marajang. Pokindung nagap atuh ditambahan. Lain eta laon jika mawa ruas awi bari jeung geus lukutan. Ieu abdi teh menak dihanapeun cukang deket asana gede. Mila mimitina mah gegeroan minta tulung abdi teh rada bingung, rada ruas, rada sieun oge. Da disorot-sorot baterai kali itu ka dieu teh eueuh sasaha kanu caringin eueuh sugan bisi aya naon gitu nu gulun tanggalantung gitunya. Eueuh teu aya sorot-sorot tuluy kanu cai ngan ngadeupat pelebah caket cukang beuki atra
sorakna peknya dihanapeun batu disorotkeun kanu awi ieu oyag-oyagan jeung minta tulung teu talang ke abi teh gajleng weh turun. Jadi cokot teh bari jeung ngomong di nuhun cenah tulungan kuring manusia cenah banyak aya awi bisa ngomong jang. Oh bapakna kurang percaya gitunya. Udah dongeng ngaranna ge nya Mitra. Atuh kumaha cing kayang nyaho naon atuh sina eta teh awi teh. Ya orang buka wae gitu atuh Pak. Bah. Oh buka we. Nya, mending ge buka bisi naon-naon penasaran harariwang palalaur. Wah, mah da urang mah teu boga niat hak gorengan pedah manehna we tulung-tulungan. Tulungan kuring manusia. Tulungan. Da ukur anjeun anu bisa nulungan kuring geus ampir 20 tahun kuring di Supata kudu jadi inu kudu jadi kolot sok tulungan sok buka ieu ruas awi da ukur didinya anu bisa muka ieu ruas jeung anu bisa nganyahoankeun saha kuring aslina. Mitra atuh cing karurubuk Mbak Isoh jeung Mbak Idis adenge awi bisa ngomong. Ari Ohim mah da sidik apal ti mimiti lah. Bah mak urang cobaan we aturang buka ieu teh nya. Sieun mah bisi kumaha onam ke teh hayo hujang. Aya nanaon? Udah penasaran abdi urang serenkeun we kanu maha kawasa da urang mah teu niat goreng rek nulungan da manehna minta tulung. Pan niatna urang mah rek tutulung kanu butuh tatalang kanu susah lain. Oh jang Ohim. Ari kitu na mah jang euy. Ari paraur ya bisi naon siluman silemin bisi naon dedemit dedemat dedemit. Keun we atuh bah urang pasrahkeun ka Allah. Nah teuing da teu salah-salah teuing urang mah. Oh jang Ohim nyaritan nyamalan omongan karolot. Aduh jok we cobaan atuh buka. Oh Baidis atuh teu talangke bedog cenah nyorek disoren keneh kidunya dipesat we. Geus dipesat kitu teh tangtungkeun awi ditekenkeun dikadekeun terus didedetkeun ditekenkeun bray weh muka awi teh Mitra. Ari sing horeng di jerona aya belut bodas segede inung leungeun lah aya inung leungeun gitu ngan bodas bule ieu mah belut bodas. Nah geningan yang belut disenteran yo sayang ceka sayang ketinggali bener atra naon usina gitunya di batrean ku si Mbah Idis teh. Oh ieu mah yang belut tapi naha bodas. Nuhun pisan manusia kuring geus dibuka. Nuhun pisan Jang Ohim Kang Ohim. Kuring geus nepi kana waktuna. Geus disalametkeun ku anjeun. Geus tepat kana waktuna kuring 20 tahun di jero ruas. Ngan kudu nu mangihana teh kudu anu jelema nu soleh anu daek tutulung anu butuh tatalang kanu susah. Kanu hade ka sasama nyaeta kabeneran pisan. Jang Ohim, Kang Ohim ngaliwat
matak kitu kuring oge dan ningali nanti bisa bijil ukur anjeun anu bisa muka ieu luas atuh mitra cing alolohok Ma Isa Ma Isoh jeung Bah Idis atuh nya cing haruleng Bah Idis Ma Isoh cik ari ayeuna kumaha anjeun hoyongna are hayangna ketakna hayang kumaha saha atuh anjeun teh Ohim nanya ka Belut kuring anak ratu anak raja siluman belut bodas kuring teh maksa kana jadi kolot hayang jadi manusia tapi dah teu bisa da beda alam nya bangkelang kuring keukeuh peuteukeut hayang jadi manusia malahan mah abur-aburan geus kakaler geus kakidul tuluy diberi kudu jadi utusan Bapak kuring nyaeta Raja Belut Sukma Pramudia Pramuda. Oh gitu baru teh kumaha atuh salajengna saterus darek kumaha abi kudu nyebut naon da teu puguh atuh ngobrol jeung Belut sok kuring arek ngarubah wujud jadi manusia tapi omat ulah geruh ulah da kuring bisa mancala putra mancala putri bisa jadi naon-naon oge bisa ngan kuring omat pang kuring arek milu cicing di dieu sapanjang kuring can kalunasan can bisa ngalunasan salah kuring kanu jadi kolot kuring teh kudu bisa mangihan jelema nyaeta geus puguh Kang Ohim jelema anu bisa muka ieu luas jeung kudu bisa tutulung yen kahadean ka jalma-jalma kuring kabeneran pisan panggih jeung Kang Ohim kuring arek nulungan ngabantu kana kahadean Kang Ohim mitra artinya Jang Ohim ngahulang itu mah aduh rada bingung senaya sok we atuh ngajirim we jadi manusia sangkan puguh ngobrol heug atuh kuring arek jadi manusia les weh Belut teh mitra ngiles tekung silila cengelek jadi putri ma ieu naon make mahkota reuncum perhiasan buncak burinong harerang gitunya mas intan berlian atuh cing garurubug deui Ma Isoh jeung Bah Idis malahan mah Ohim ge rada ngised ka tukang munur gitunya da ku ngameuna seungit minyak duka minyak naon tah dipakena kuat ka seungitna kacida ka bina-bina wah bandinganana jeung parfum zaman kiwari waktu harita mitra da dongeng mah geningan ayeuna mah geningan tos wujud jadi putri naon atuh nami teh kuring jadi putri Anggraeni Putri Sari Anggraeni kitu we nyariosna
sangkan abi henteu ieu nya ari kieu mah geus puguh paamprok jadi puguh gitu ngobrol teh cik atuh robah we wujud teh ulah buri cakeburi naon teuing da asa teu paruguh abi ngobrolna. Atuh kuring arek ngarubah deui jadi manusia biasa teu make emas inten berlian. Lagi beukeun awakna mitra eta putri teh keep up griuk malahan mah emang ge ngomong harieu aduh luas kieu abah opah ini tepung sililah can nyalek jadi awewe rancuniet geulis putri atuh da bisa arek jadi nu goreng arek jadi nu geulis arek jadi belut ge pan bisa ngaran-ngaran bisa mancala putra mancala putri. Aduh mending geulis-geulis teuing ieu teh atuh putri Atuh kudu kumaha kieu salah kitu salah. beusi bae wios atuh tos kitu sok atuh ayeuna kumaha pilampaheun putri. Kuring hayang milu cicing di dieu hayang ngabakti ka anjeun hayang ngabantu dina jalan kahadean anjeun. Atuh syukur alhamdulillah kan kade jaga di awal akhir atawa kumaha ke aya balukarna ka kuring pribadi khususna ke keluarga kuring. Moal aya nanaon da kuring mah geus karasa katulungan ku anjeun. Sok anguran ge ayeuna mah geura tarimakeun kuring jadi pangeusi ieu imah. Tapi ukur anjeun tiluan nu nyaho kuring aya. Da ari beurang mah kuring pasti cicing di imah. Ngan lamun anjeun init-initan kamana wae oge kuring pasti nuturkeun. Ngan batur mah moal aya nu ningali aret beurang aret peuting oge. Pokna teh mitra ceuk putri putri Sari Anggraeni teh nya putrina Raja Belut teh Raja Belut Bodas Raden Sukmakala Pramuda. Wah aya ieu nya radenan ieu mah raja itunya Raja Belut. Atuh kumaha ayeuna Nen bade tetep tumatep di dieu di saung abah sakieu kaayaanana betah kitu. Kanggo abdi mah teu aya soal perkawis sae henteuna da sanes eta tos ditulungan ku Kang Ohim oge. Abdi mah tos ngarasa bunga tos asa bebas. Ngan kuring mah eta we arek mulang tarima jeung ngalaksanakeun pancen tugas tinu janten sepuh abdi rama abdi kudu ngabakti ka hiji manusia anu soleh jeung nu daek tutulung ka sasama cenah kitu sapanjang 10 tahun. Geus 10 tahun kuring kalak beri sabde mulang ka nagara kuring. Atuh ari kitu pengalaman tembae. Atuh ari kitu mah. Eta Rat Putri. Naon atuh ieu akang nyebutna putri atau aden? Geus we sebut we Sari. Da kuring mah ayeuna mah geus lain di karaton. Make jeung kudu ieu atuh tos we atuh aden da teu pantes nyarios langsung kanu nami jalmi mah kirang sopan ari dina
di negara manusia mah atuh wios naon we saena ada ongkohan pan ari ieu mah da moal katinggalin ku batur sanes pokoknya terus we lah putri ame abi hargaan ngaragangan da binteun teu oge pan putrana baraja putri ieu teh nya kumaha we Kang Ohim eta mah mangga mitra atuh ayeuna mah geus rarawaseun Bah Iso Ma Iso Bah Idis jeung Bah Idis teh malahan mah make pakaian biasa make samping make kabaya da bisa mancala putra mancala putri sebenarnya manehna kocapkeun mancaran jam 12 peuting bisa rek maju ka jam 1 peuting pisan geus kitu seor angin di luar gede ngegelebug tatangkalan cing gelebug cing palalanaon gitunya angin cing gelebug mah tangkalan cing palalanaon dang daunan halaliber geus kitu datang we aya soratan pajirim ka ngan ukur kuno aya di dinya gitu kaadengena teh ku keluarga Jang Ohim alus milik mane putri alus kebenaran pisan eta nu diteangan ku ama teh jelema anu alus hatena anu tukang tutulung ka sasama manehna teh alus pisan manceran ieu malam Jumaah Kaliwon pisan anjeun ka gebrag kadunya aya nu nulungan tina ruas anu di kunci pageuh ku ajian-ajian anu matak mah bisa aya nu mukas jalma samarangan tah ayeuna geus puguh geus manggih jelema anu nulungan jeung anu bisa muka kurungan atawa penjara ruas Jang Ohim kop ayeuna mah sapanjang di dinya cicing di dunya kade kudu nyieun kahadean selama 10 tahun hitung-hitung nebus dosa kanu jadi kolot jirim tak soratan pajirim gitunya ditemalan weh ku Isari Putri Sari Dewi Putri Sari Anggraeni botennya mitra mangga Kanjeng Rama abdi bade ngabakti ka Kang Ohim anu tos nulungan abdi kudu sok semet ayeuna nyieun kahadean bareng jeung manehna geus sakitu mihape anak kuring kanu aya di dieu khususna ka Jang Ohim nya mihape keun dayana naon mah kuring ge moal cicingeun mati bisa di ngawal terus sakitu wae ti kuring hayu ka sadarea las we atuh mitra
sora tanpa jirim teh angin balik deui sabihara-bihari normal di tatangkalan eueuh nu kitu eueuh nu kieu jika nama eta angin palsu gitu yang bawa ti siluman mitra bonggongnya tuh akang abdi geus tos di PHP-keun kurang mah abdi ka akang kedah nampi ya teu sawios satu ari kedah kitu mah ngan kieu we kahirupan akang mah basaja nih nyeratu tos we mending ge nyisari we entong ngangeratu nya teu nyisari nya pantes lah ngesen nyisari kumaha atuh ari beurang lamun beurang bisa eta teh nemongan oh bisa penasaran nanyakeun tiasa abdi tiasa wae ngan ke urang badamikeun heula kumaha carana abdi tiasa janten aya di dieu ulah jol-jol aya we pasti jami ke teh carurigaeun ka abdi oh teh mitra cek Nyi Putri gitu nya Nyi Putri Sari Anggraeni eta teh putrana Raja Belut di Nagara Belut Bodas Pancal Rancagahar ngaranna ge kerajaan siluman Belut Bodas Rancagahar terus atuh geus kitu mah geus ngobrol geus ieu geus we nyai mah peureumna jeung emak we jeung dingon kajian si Abah jeung Jang Ohim di kamar Jang Ohim nah kitu we nyai gitulah di si nini heula si emak dinyata jeung Maiso di mana wae oge kamu abdi mah wios nu penting mah rarido ari kelas we ku abdi ka kaheurinan atanapi kahesean eta ruas tong dikamamanakeun Kang Ohim tak ieukeun anguran mata lian kunaon wae simpen we di luhur para da engke eta nu bisa mawa kuring di balik teh oh gitu baru teh bororek di kaluarkeun ku akang entong simpen we di luhureun para kade we ulah aya nu apaleun mitra atunya kakonya teu panjang lebar da maju pak penting pisan reka jam 1 tunjur Abah mah bari geus kieu mah keun bae latin ulah geru keun we ke urang jieunkeun acara alah acara urang jieunkeun kumaha carana sangkan urang akukeun adoana atawa inju atawa alo kitu nu ti kota nyaba ka dieu hayang di dieu heula namun disebutkeun ka bogo Jang Ohim lamanya jomoek monok wae tuluy kena di dieu geus we isukan mah lamun ieu mah urang atur we kumaha carana mohon atuh kitu we Pak mending ge lahkeun we angkenkeun we atuh baraya gitu di kota hayang nyaba hayang niis di dieu gitu bisi tatangga naranyakeun nararososkeun mah heuh kitu we lah ujang geus kitu nya nyinya mohon mangga kumaha saena we ari kamu abdi mah Kang Ohim jadi mitra ayeuna mah geus kos manusia biasa geus ieu gitu nya geus kumaha kos awewe
ngan gelis gitu da bisa pancala putra mancala putri ngan mata lamun goreng-goreng kaimanan mah ohim da sidik da jangkohan apa getang da sidik siluman gerek mehapkeun diri sapanjang 10 tahun kudu babakti dina nyieun kahadean hitung-hitung nebus dosa geus nganyerikeun hate kolong. Mitra waktosna kabujung seep keun enjing urang teraskeun dina bagian opat dina bagian katilu hapunten nu kasuhun sepisan lepatna hapunten ka mitra baraya sadayana ieu dina jejer carios siluman bodas urang cageula simpen heula di dieu dinten ieu keun enjing urang teraskeun deui ka mitra saudara dulur-dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banjara sagitu nu kahatur di simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.